Dina hiji mangsa dicaritakeun di kampung Kondang kareka musibahan 2 poe ka tukang nyaeta kabanjiran. Loba imah anu kabanjiran, imah kabayan anu jarakna 50 meter ka walungan tangtujang di korban banjir. Ngan ku alhamdulillah harta banda masih bisa kasalametkeun. Mung di jero imah pinuh ku leutak sakitu kandel kacida. Duh Gusti nu agung saya pisan ku hirup zaman ayeuna mah kacida pisan ku pamarentah zaman ayeuna mah rakyat keur susah wo pisan pitulungna. Gunung yang loba carita nunggah geus kang kabayang di pinggir cerita ieu itu geus teh. Geri, ari teh geus di mana ya tingali akang nu molokot. Ieu si akang mah di zaman duit wae itu teh geus di dapur itu. Sahabis pikir akang mah teh urang biasa hirup di zaman jahiliyah. Ieu si akang mah sok ngaleulihan wae. Si Iteung mah ieu dengekeun akang urang teh hirup ayeuna di abad 21 geus modern geus sagala canggih teh geuning masalah banjir wae teh bisa diatasi unggal tahun teu kaop hujan pasti kabanjiran nepi ka imah urang keur mah imah sagobok kabanjiran deui nalangsa ibaratna teuing sudah jauh tertimpa tangga. Kitu Kang. Baheula mah Citarum teh endah teu loba sampah. Emang nak penyebab banjir teh ku sampah gitu Kang. Cik itu mah loba sebab. Nya teu oge eta masalah sahijina teung. Citarum ruksak ku oknum penjahat nu miceun limbah, tekstil jeung sajabana. Teung kunaon? Ningali juri? Nyingkah sia. Kabayan indit kacai meresihan awakna. Kaisukanana kabayan Iteung, Abah jeung Ambu ngariung di tengah imah. Iya Ambu ngadege beja ieu Citarum bakal dilegaan. Menang info ti mana eta Ambu? Kade ngan saukur huntu bau. Ih, si Abah meninggal. Ti mana wae berita ti Ambu mah up to date. Kumaha caritana kitu Ambu? Nya kitu we rencana marek dilegaan. Wadul ti zaman baheula oge teu laksana. Bae teu percaya mah mun ninggali pake mata kepala Ambu sorangan eta siji walungan teh dilegaan. Berarti engke mah banjirnya. Insyaallah teung lamun geus dilegaan mah. Kabayan langsung pamit rek indit ka Citarum. Tapi geus di jalan kabayan papanggih jeung bule. Wih, aya bule, tanya What is your name? My name is Gerald. Hah? Keren. What are you speaking, man? Urang mah kabayan men main picking geus hirup ka imah Abah. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam, Jang. Ieu teh abi nyanak bule mah. Cenah mah ngaranna Keran. No, my name is Gerald. Geuning eta bule teh ngomong sorangan. Ngaranna Gerald lain Keran. Kunaon maneh kabayan? Tuh, tingali kabayan langit geus poek. Alah, kudu waspada ieu mah, bisi cai datang deui. Heuh juk, atuh kontrol deui. Ayeuna mah bisi cai datang teu puguh-puguh. Uih ti imah Abah, kabayan nganterkeun bule ka imah Pak RW. Tuluy manehna nyamperkeun Karang Taruna nu keur ngarumpul. Aya naon ieu teh mending ngariung kieu ciga nu keur adu pagong. Ngomong teh saucap wae, datang-datang lain mere salam. Punten poho atuh kabayan teh aya naon ngariung kieu. Ketinggalan zaman mana mah kabayan. Aduh punten atuh bisi abi gaduh kalepatan. Ieu maneh meuni sigah anu lebaran wae. Maraneh mendira ribut wae, batur keuriweuh rek ngawajid. Tenang da acan kabeh. Heuh da eta mah geus biasa, tapi anger weh kudu waspada. Imah ai. Iteuy. Geus nepi di imah, kabayan dicarekan ku Abah sabab si kabayan ngedor wae. Geus di mana sia Brokokok? Apalah mah kurang, kita suku bisa jadi 5. Ampun bah, urang geus ningali Citarum.
aya naon di Citarum aya nu palit bah ningali cai naik deui siap-siap banjir deui we bah. atuh burukeun cia geura beberes bisi ngagedean banjirna kumaha ieu teh eueuh informasi pisan jeung ngadadak datang banjir teh alus nama hatu salam-salam heula borokokok sia geus buru itu pangkuan kade itu poho di lawang dapur Nuhun bah. Kabayan masangkeun palang banjir di hareupeun imahna sangkan teu asupan cai banjir. Pas saenggeus beres, ari pek teh banjirna teu jadi. Si kabayan ngunyuk truk. Hanas riweuh aing mah ambak ka Bandung banjirna teh gede, suwe pisan aing mah. Kunaon mari akang ngetrek wae hawartos bisi teh obat. Nah meuni kitu maneh mah ka akang teh teuing. Kan tadi sahur iteng oge iteng mah hawartos terus akang hayu urang tuang sareng jengkol, peuteuy, tempe, sareng sangunaneut aku kena mah mantap we. Heup ah, aya nu kurang ieu teh eta kerupukna jeung peuteuy-peuteuйna mana teung? Ah si akang ongkoh kurang sakitu meuni nyalahkeun. Atuh moal nikmat tuangna teung. Hayu ah lila bisi pada narungguan. Pas beres tuang, si kabayan mikir di buruan. Kumaha nya lamun urang ngajukeun pikiran urang kepala warga jeung Pak RW? Kabayan kenal. Bos. Emang ambu teh bukeleukan? Abina-bina teuing kambu teh. Dengan teh nya. Naon ambu teh jiga jurig? Atas ambu kabayan bade angkat jalan ka bumi Pak RW. Assalamualaikum. Kabayan indit ka imah Pak RW. Di imah Pak RW keur ngarumpul. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Geuning nuju ka rumpul, ieu teh aya nu bade dicarioskeun Pak. Mangga calik atuh kabayan. Aya naon kabayan? Kieu Pak, abi teh bade ngajukeun solusi kanggo masalah banjir teh. Oh, mangga atuh mangga. Kumaha Pak lamun dinten Minggon ka para warga urang gotong royong kanggo bersihan walungan supados teu banjir deui. Nya kumaha Pak lamun rencana kabayan teh urang dilaksanakeun. Lamun kitu Bapak oge satuju. Kumaha sadayana satuju teh? Satuju. Oke lah Pak, pamit kitu mah kuring satuju, kuring bade ngajakan salaki kuring. Ceur kada hilap bejaan Odah. Nya atuh eta mah pasti deh sobat kuring. Geus bubar ninggalkeun riungan bieu, Cek Encut langsung ka warung Cek Odah anu teu jauh ti imah Pak RW. Codah ka diheula gerak. Aya naon ai cece? Kuring boga bewara. Naon kitu? Bieu Pak RW rek ngalaksanakeun rencana si kabayan. Wah, alus atuh ai kitu rencana si kabayan mah ceu. Nah emang kumaha kitu baheula. Saitu mah sok teu masuk akal wae rencanana. Oh kitu. Loba omong lah, hayu urang ka bumi Pak RW. Hayu atuh. Wih, alat naon eta siga nu berharga. Ieu teh alat pendeteksi banjir. Jang naon eta teh fungsina? Ari cencut teh nyaho. Tos tong karibut fungsi alat ieu teh lamun aya banjir bakal masihan terang ka urang. Ke aya informasi cai ageng atau sagedeungna. Oh gitu Pak, mending pasang cence odah di pipir meh katalingakeun. Warga tos terang fungsina. Pak RW langsung ngaresmikeun alat nu dipasihkeun. Warga, janten alat ieu teh tos diresmikeun nya. Assalamualaikum Jang. Waalaikumsalam. Tin teh ka mana? Ieu bade ka Pak RW bade nyarios. Bade nyarios naon kitu? Ieu bade nyuhunkeun solusi ka Pak RW. Eta solokan anu caket masjid mangpat kumahanya solusina. Sukana urang ngumpul di bumi Pak RW. Siap Jang. Kabayan indit ka payunan bumi Pak RW rek kerja bakti mersihan solokan. Di payunan bumi Pak RW tos katingali warga keur kerja bakti. Meuli sabun ka Cicalengka ka tong poho meuli sabun batang. Sampurasun ka para warga, ieu Aliando datang. Ah, maneh mah. Kabeh warga kerja bakti mersihan eta solokan. Kabeh warga kompak nyiptakeun lingkungan anu bersih tur endah.
Kabayan berhasil ngerubah pola pikir warga di Kampung Kondang. Jeung kabersihan teh jadi kewajiban kabeh elemen-elemen masyarakat. Teninggal harkat darajat. Pada warga nu eta kabeh tumpah ruah antusias ngajadikeun Kampung Kondang anu peduli kana lingkungan. Poe ka poe, Kampung Kondang katinggali beuki meureunah, endah tur bersih. Dina upaya masyarakat eta nu matak Kampung Kondang jadi kampung nu berseka. Teu aya deui carita kondang anu kabanjiran nepi asup ka imah, nepi ngarusak harta banda nu di jero. Akhir carita, Kampung Kondang menang penghargaan ti pamarentah. Dina persoalan mengatasi banjir dan sanitasi di kampung tersampaikan. Kabeh warga rejeng nyiptakeun lingkungan anu bersih. Kaayaan sigah kieu moal kalaksanakeun upami masyarakat teu sadar tina ngatasi bencana anu sewaktu-waktu bisa datang.